timbang ringgitan bubukaning wayang kula kidalang kanda buwana ngancik di pusaring bumi pusaring bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang di sang simkuring sapotos biasa dina materi pengajaran bahasa Sunda. Dina banget iya simkuring bakal medar ngenaan carita wayang. Anu teu acan subscribe mangga diantos, ulah hilap di like, komen sareng dibagikan linkna kana rancangan. Haturun anu parantos subscribe supados henteu kolong tinggal waktos, hayu urang langsung wae kana materina dina danget ieu nyaeta materi carita wayang. Urang langsung kana mikawanoh carita wayang. Tah, naon ari wayang teh? Wayang nyaeta robahan tina kecap bayang atau bayang-bayang ya, anu hartina kalangkang. Jadi wayang teh robahan tina kecap bayang. Tah, carita wayang nyaeta carita nu sok dilalakonkeun dina pagelaran wayang. Asalna ti India, kalawan babona atawa sumberna tina Ramayana karya Walmiki jeung Mahabharata karya Wiyasa. Tah, jadi dua babon anu dipake dina carita wayang teh nyaeta babon Ramayana jeung babon Mahabharata. Ramayana karyana Walmiki, Mahabharata karyana Wiyasa. Tah, urang teraskeun kana sajarah carita wayang. Ieu tangtosna sajarah carita wayang secara singkat atanapi secara gurat badagna nya. Nah, urang titenan sesarengan asalna ti India bareng jeung asupna agama Hindu. Jadi carita wayang teh asalna ti India, iraha asupna ka Indonesia nyaeta bareng jeung asupna agama Hindu. Nah, jadi teu leupas tina pengaruh budaya India sarta asupna agama Hindu. Anu kedua, ku para wali dipake media nyebarkeun agama Islam. Sok sanajan carita wayang teh mangrupa asalna ti India sarta bebarengan jeung asupna agama Hindu, tapi carita wayang ku para wali mah dijadikeun media pikeun nyebarkeun agama Islam. Lantaran masyarakat zaman baheula bakal leuwih kairut ku pagelaran, bakal leuwih kairut ku kasenian gitu. Jadi dina pagelaran wayang golek ieu diselip-selipkeun papatah atawa ajaran ngeunaan agama Islam. Tah, kitu pinterna para wali, jadi carita wayang teh atau pagelaran wayang teh lain ngan saukur hiburan, lain ngan saukur tongtonan, tapi tongtonan anu ngandung tungtunan. Hartina nuyun panongtona sangkan wanoh kana agama Islam. Nah, satuluina di Sunda mimiti sumebarna teh sacara lisan. Carita wayang di Sunda acan loba anu wangun tinulis atawa baheula mah lain sumebar sacara tinulis tapi sacara lisan. Satuluina tuluy ditarulis dina naskah kuno jeung wawacan. Tah, satuluina mah si carita wayang teh ditarulis nya dina wangun naskah kuno jeung wangun wawacan. Naon ari wawacan? Tah, ku simkuring parantos dipedar dina video wawacan. Mangga tiasa ditontonnya video wawacana. Saterasna mimitina ayana teh pagelaran wayang kulit lantaran pangaruh Jawa. Tah, di Indonesia mah wayang teh identik jeung kabudayaan Jawa. Jadi mimiti aya pagelaran wayang teh wayang kulit sabab pangaruh ti Jawa. Ari di Jawa mah nyata wayang teh tina kulit. Satuluina tuluy urang Sunda nyiptakeun wayang golek atawa gelung. Tah, naon bedana wayang kulit jeung wayang golek? Wayang kulit mah bahanna tina kulit, dilalajoana tengan ukur kalangkangna hungkul, matak tadi pan
wayang teh asalna tina bayang atau bayang-bayang kalangkang. Tah, jadi nu dilalajoanan dina pagelaran wayang kulit mah anu asalna ti Jawa nyaeta ngalalajoanan kalangkang. Cobi saderek tiasa ningalnya, tiasa nongton anu teu acan kantos ningali wayang kulit. Anu ditonton teh nyaeta kalangkang naungkul gitu. Nah, lantaran tadi bayang-bayang tadi gitunya kalangkang. Tah, urang Sunda nyiptakeun wayang golek. Bedana tina bahan nyaeta wayang golek mah tina kai. Terus wayang golek mah leuwih bervolume, ari wayang kulit mah ipis gitu. Tah, saterusna dina tahun 1820 dina pagelaran wayang mimiti aya sinden. Tah, jadi sajabat pimintonkeun carita wayang dina pagelaran wayang teh diwuwuhan ku ayana sinden. Jadi juru kawih anu ngeuyeban eta pagelaran. Nepi ka tahun 1860-an sindena leuwih sohor batan dalang. Tah, ieu nya tujuanna mah meureun aya sinden teh pikeun ngaramekeun, pikeun daya tarik sangkan leuwih kairut panongtonna. Geuning anu leuwih jadi puseur perhatian penonton teh nyaeta sindena. Lantaran kasohor biasana sinden mah alus sorana, hade rupa, geulis pikaresepeun. Jadi anu kasohor teh nyaeta sindena. Dalang rada ka silihan gitu nya. Saterusna ieu aya babon carita wayang. Tah, tadi babonna aya 2 nyaeta anu kahiji Mahabharata karangan Wiyasa, anu kadua Ramayana karangan Walmiki. Anu ngabedakeun tina 2 babon ieu nyaeta Mahabharata karangan Wiyasa mah buku nu ngalalakonkeun terah Barata. Ramayana karangan Walmiki buku nu nyaritakeun Barata Rama. Saterusna dianggit dina wangun syair. Ieu oge dianggit dina wangun syair. Panjangna 200.000 jajar, anu ieu mah panjangna 48.000 jajar. Tah, atawa disebut oge 100.000 sloka pang panjangna sadunya. Ari Ramayana mah 24.000 sloka. Tah, jadi carita Mahabharata leuwih panjang dibandingkeun carita Ramayana itu. Jadi anu dipake dina pawayangan carita wayang atau pagelaran wayang teh tina 2 babon ieu. Buku anu umur bukunana teh leuwih ti 2000 tahun. Tah kitu. Jadi 2 babon ieu teh jadi tatapakan atawa jadi sumber dina carita wayang. Saterusna ieu aya Mahabharata. Tah, urang titenan sesarengan kumaha runtuyan epik Mahabharata teh. Barata boga anak nu ngaranna Abiyasa. Abiyasa boga pamajikan ngaranna Ambika jeung Ambalika. Saterusna ti Ambika jeung Abiyasa boga anak ngaranna Destarata. Destarata kawin ka Gandari. Saterusna Abiyasa jeung Ambalika boga anak ngaranna Pandu Dewanata. Pandu Dewanata kawin ka Dewi Kunti jeung Dewi Madrim. Jadi 2 pamajikanna. Saterusna Dewi Kunti boga anak 3, Yudhistira, Bima, jeung Arjuna. Dewi Madrim boga anak 2, Nakula jeung Sadewa. Jadi Pandu Dewanata boga 5 anak ti 2 pamajikan. Saterusna Dewi Gandari jeung Destarata ngabogaan anak 100. Tah, ngalahirkeun sagundukan daging anu tuluy buyar jadi 100 orok. Nu kahiji dingaranan Duryudana, nu kadua Dursasana jeung saterusna. Jadi aya 100 ngaran anakna Destarata jeung Gandari mah. Tah, satuluyna ieu disebutna Kurawa. Anu 100 urang teh disebutna Kurawa, balad Kurawa. Anu 5 ieu disebutna Pandawa.
Tah antara Kurawa jeung Pandawa teh perang nyaeta disebut Baratayuda. Di mana? Di Tegal Kurusetra itu. Jadi antara Pandawa jeung Kurawa teh nyaeta perang dulur. Itu. Perang dulur jeung dulur lantaran masih sarundayan gitu. Tah ieu epik Mahabharata. Satuluyna urang titenan epik Ramayana. Nah, ieu epik Ramayana urang tingali di dieu aya nagara Ayodhya. Nagara Ayodhya dipimpin ku Rama. Rama nikah ka Sinta. Rama ngabogaan adi ngaranna Laksamana. Tah Rama, Sinta jeung Laksamana teh aya di Leuweung Dandaka. Satuluyna di nagara Alengka aya nu ngaranna Rahwana alias Dasamuka. Tah Rahwana teh bogoh ka Sinta. Jadi Rahwana mikah hayang ka Sinta. Saterusna Rahwana nyulik Dewi Sinta ti Leuweung Dandaka. Saterusna ieu aya Indrajit, Wibisana jeung Kumbakarna anu mantuan Rahwana atawa Dasamuka dina perang engke. Ari Rama ngabogaan pasukan Wanara nyaeta pasukan monyet. Di antara pamingpinna nyaeta Hanoman, Subali jeung Sugriwa. Perang di Alengka parebut Dewi Sinta. Nya akhirna Rama unggul. Jadi antara pasukan Rama jeung pasukan Rahwana perangna di Alengka. Tah saha nu meunang nyaeta pasukan Rama lantaran dibantuan ku Hanoman, Subali, Sugriwa jeung balad-baladna. Jadi tadi tos dibahas secara gurat badagna nu kumaha epik Mahabharata, nu kumaha epik Ramayana. Siga kitu tadi dua babon tina epik Mahabharata jeung epik Ramayana. Tah saterusna ieu aya unak-anik carita wayang. Nah, naon wae unak-anikna anu kahiji ngaran satria jeung kasatriana. Aya saha wae? Anu kahiji aya Abimanyu, satria ti Palengkawati. Anu kadua aya Arjuna, satria ti Madukara. Katilu Aswatama, satria ti Sokalima. Kaopat Gatotkaca, satria ti Pringgandani. Saterusna ngaran raja jeung nagarana. Anu kahiji aya Prabu Basudewa, raja di Madura. Nu kadua Prabu Destarata, raja di Astina. Katilu Prabu Dasamuka, raja di Alengka. Kaopat Prabu Kresna, raja di Dwarawati. Tah ieu ngaran satria jeung ngaran raja anu aya dina carita wayang. Saterusna ieu aya ngaran pandita jeung patapaanana. Nu kahiji Bagawan Abiasa, patapana di Sapta Arga. Kadua Resi Bisma, patapana di Talkanda. Nu katilu Pandita Dorna, patapana di Sokalima. Kaopat Resi Subali, patapana di Guha Krisenda. Saterusna aya pakarang jeung ajian-ajiana. Dasamuka ngabogaan Candrasa, pedang Sokayana jeung ajian Pancasona. Gatotkaca boga baju Kre Antakusuma jeung ajian Nurantaka. Arjuna boga panah Pasopati, panah Surotama, panah Andadali jeung keris pulang geni. Kresna boga senjata cakra jeung ajian Wijaya Kusuma. Yudhistira boga ajian Jamus Kalimusada jeung ajian Songsong Tunggul Naga. Tah ieu contoh ngaran pandita jeung pakarang oge ajian-ajian dina carita wayang. Saterusna masih unak-anik dina carita wayang nyaeta contoh ngaran anak-anakna. Abiasa boga anak Drestarata, Pandu Dewanata jeung Yuma Widura.
Arjuna boga anak Abimanyu, Bangbang Irawan, Bangbang Wisanggeni, Pergiwa jeung Pergiwati. Dasamuka boga anak Indrajit, Trisirah. Bima boga anak Gatotkaca, Antarja. Tah eta contoh ngaran anak-anakna anu aya dina carita wayang. Saterusna, ieu aya unsur carita wayang. Tah unsur-unsur teh aya naon wae? Nu kahiji nyaeta aya jejer atawa tema. Jadi jejer atawa tema teh nyaeta mangrupa inti carita ti mimiti nepi ka akhir. Tah dina carita wayang saja bati jejer anu pokok nyaeta tina Mahabharata aya oge jejer dina unggah sempalan caritana. Jadi loba sempalan-sempalan carita. Anu kadua, palaku atawa tokoh. Palaku mangrupa jalma anu ngalalakon dina carita. Tah dina carita wayang tokoh-tokoh nate geus matok gitu. Upamana palaku Ramayana nya geus matok gitu, geus matuh sahasana. Carita anu Mahabharata geus puguh matok sahasana. Jadi henteu bisa sagawayah. Saterusna aya latar atawa setting. Latar teh lingkungan tempat lumangsungna hiji kajadian. Jadi di mana tempat atawa kajadianna eta carita. Tah latar teh dibagi tilu. Aya tempat, aya waktu jeung suasana. Nah, jadi sajabati di mana tempatna, iraha oge waktuna sarta kumaha suasanana atawa kaayaanana. Anu kaopat aya galur atawa plot. Galur teh mangrupa runtuyan kajadian anu lumangsung ti mimiti nepi ka anggeus, nepi ka akhir. Tah ari galur dina carita wayang mah kaasupna kana galur maju atawa disebut oge galur merele. Saterusna aya puseur sawangan atawa point of view. Tah puseur sawangan teh nyaeta tilikan carita. Jadi dina carita wayang mah pangarang atawa dalang teh saukur nyaritakeun deui gitu. Nyaritakeun palaku-palaku dina carita. Tah sok disebut oge. Tah lamun puseur sawangan teh nyaritakeun ieu oge sok disebut gaya dalang. Jadi puseur sawangan teh gaya dalang. Saterusna amanah. Tah sakur pintonan, sakur karya tulis jeung sajabana tangtu aya amanah ya. Sakur carita oge aya amanah. Jadi tangtu dina wayang oge ngandung unsur amanah. Amanah nyaeta pesen nu hayang ditepikeun ku pangarang atawa ku dalang kanu nongton wayang atawa kanu maca carita wayang kayak gitunya. Jadi amanah teh pesan anu hayang ditepikeun boh nu goreng atawa anu hade gitu nya. Tah jadi amanah dina carita wayang mah katiten atawa kagambar dina gemblengan carita gitu. Katiten teh dina gemblengan carita. Urang teraskeun kana wayang nu kungsi hirup di Indonesia. Tah, ieu urang wawanohan jeung wayang-wayang nu kungsi hirup di Indonesia. Aya naon wae wayang nu kungsi hirup di Indonesia teh? Anu kahiji nyaeta wayang purwa. Naon nu dimaksud wayang purwa? Nyaeta wayang purwa teh robahan tina purwa. Tah, nyaeta hartina mimiti. Jadi lamun purwa teh hartina mimiti. Tah, biasana lalakonna teh aya sababaraha purwa. Nah, purwana nyaeta Mahabharata jeung Ramayana. Tah, lamun di Pulau Jawa mah tuluy weh dianggap wayang kulit. Nah, sabab wayang kulit teh nu mimiti diayakeun di Pulau Jawa. Anu kadua aya wayang gedog. Naon ari wayang gedog? Wayang gedog nyaeta masih wayang kulit keneh. Ngan anu dilalakonkeunna nyaeta carita Panji. Upamana carita Panji Semirang. Tah, saterusna nu katilu aya wayang titi. Naon ari wayang titi? Nyaeta disebut oge wayang potehi. Tah,
Wayang Potehi nyaritakeun lalakon ti nagri Tiongkok. Jadi wayang Potehi mah atau wayang titi nyaeta nu nyaritakeun lalakon-lalakon ti nagri Tiongkok. Saterusna aya wayang beber. Tah, wayang beber lalakonna teh digambarkeun dina lawon. Tuluy dibeberkeun. Jadi disebutna wayang beber. Jadi wayang beber mah nyaeta wayang anu dicaritakeunna ngaliwatan kain atau lawon. Jadi lalakonna digambarkeun dina lawon. Tah, terus nu kalima aya wayang klitik. Wayang klitik nyaeta wayang golek tapi laletik. Nah, ditanggapna biasana henteu peuting tapi ti beurang. Tah, contoh wayangna teh nyaeta aya Jan Peter John Kun, aya Kapten Tek jeung saterusna ya. Saterusna wayang krucil. Tah, naon ari wayang krucil? Wayang krucil teh nyaeta siga wayang golek sarua jeung wayang klitik tadi siga wayang golek, tapi ieu mah di Surabaya. Di Surabaya disebutna wayang klitik. Naon lalakonna dina wayang krucil nyaeta lalakon Amir Hamzah, Umar Maya jeung saterusna. Tah eta anu dilakonkeun dina wayang krucil. Jadi contohna carita Amir Hamzah jeung carita Umar Maya. Saterusna wayang wong. Tah, naon ari wayang wong? Wayang wong nyaeta wayang jelema. Wong teh jelema nya. Wong teh tina basa Jawa nyaeta jelema. Tah, carita naon anu dilalakonkeun dina wayang wong biasana lalakon ngeunaan Mahabharata. Saterusna aya wayang lilingong. Naon ari wayang lilingong? Tah, ari di Cianjur mah wayang lilingong teh disebutna wayang klitik. Nah, jadi di Cianjur mah nyebutna wayang lilingong teh wayang klitik. Naon nu dicaritakeun dina wayang lilingong? Nyaeta lalakonna contona ngeunaan lalakon mupu kembang atawa jamban besi. Gitu. Jadi dicaritakeunna ngeunaan carita mupu kembang jeung jamban besi. Saterusna aya wayang suluh. Tah, wayang suluh bahanna tina kulit. Sok sanajan di dieu ngaranna suluh nya, tapi bahanna tina kulit. Dina wayang suluh biasana nyaritakeun lalakon zaman ayeuna. Upamana ngeunaan sajarah Indonesia, terus carita-carita pikeun panyuluhan, sarta tokoh-tokohna teh mangrupa jalma-jalma anu zaman kiwari gitu zaman ayeuna. Tah, anu pamungkas aya wayang golek. Wayang golek dijieuna tina kai anu mirupa boneka atawa kawas boneka. Di mana ayana wayang golek? Nyaeta ayana di Jawa Barat tangtuna. Jadi wayang golek mangrupa ciri wayang anu aya atau anu hirup di Jawa Barat. Tah, ieu contoh wayang-wayang nu fungsi hirup di Indonesia. Kurang leuwih aya 10 rupa wayang gitu ya. Tah, ayeuna urang teraskeun kana dalang wayang golek. Ayeuna urang wawanohan ka dalang-dalang wayang golek. Aya saha wae? Anu kahiji aya Tarkim. Nah, anu kadua aya Apek Gandamana, katilu Partaswanda. Tah, Partaswanda teh kacatet nu mimiti nyiptakeun wayang golek modern. Saterusna aya Abeng Sunaria, nu naratas dinasti Giriharja. Terus aya Raden Cecep Supriyadi, Ade Kosasi Sunaria, Dede Amung Sutaria, sareng Asep Sunandar Sunaria. Ieu kawentar saraku dalang ngamancanagara. Jadi dalang nuges kakoncara atau terkenal di luar negeri oge. Saterusna urang langsung kana Suntikaning Dalang. Naon ari Suntikaning Dalang nyaeta asal kecapna teh tina santika. Ari santika hartina nyaeta ilmu kasatriaan. Tah, jadi Suntikaning Dalang teh nyaeta santikana dalang, artina ilmu kasatriaan. Nyaeta ilmu keur ngatik dalang sangkan masagi lir sinatria.
Jadi samemeh jadi dalang teh, si dalang kudu loba heula diajar, kudu loba heula guguru ilmu, ngeunaan rupa-rupa ilmu, ngarah si dalang eta teh sagala bisa, masagi teh teu kurang nanaonnya, teu kakurangan ilmu, teu kakurangan ilmu ieu teh ibarat sinatria, ibarat satria kitu nya. Nah, jadi masagi teu kakurangan ilmu. Nah, kunaon kudu masagi sarta teu kakurangan ilmu lantaran dalang mah kudu ngawasa loba widang seni, boh eta sastra, drama, tari, karawitan atau kawih. Jadi dalang teh kudu sagala bisa. Ku kituna aya istilah suntikaning dalang. Tah ayeuna urang medar ngeunaan tetekon padalangan. Tetekon padalangan teh nyaeta nu kahiji aya antawacana. Antawacana nyaeta kamampuhan ngarubah-rubah sora. Kunaon dalang kudu boga kamampuh antawacana. Lantaran dina magelarkeun wayang teh si dalang bakal merankeun rupa-rupa tokoh. Boh eta awewe, boh eta lalaki, boh eta anu pasipatana galak, nu pasipatana bager jeung sajabana. Tah ku kituna sangkan si carita teh babari kaharti sarta bisa ngabedakeun sahanu keur ngobrol, ku kituna dalang teh kudu boga kamampuh antawacana. Nyata mampu ngarobah-robah sora gitu. Anu kadua nyaeta aya renggep. Naon ari renggep? Nyaeta kamampuh nyirep nu lalajo ku pintonan anu hade. Jadi renggep teh daya tarik pikeun ngalihkeun perhatian panonton kumaha carana nyaeta carana mintonkeun pintonan carita wayangna kalayan hade. Saterusna anu katilu nyaeta enges. Naon ari enges nyaeta bisa ngahudang rasa. Jadi dalang di dieu kudu boga kamampuh kumaha carana ngahudang rasa panonton sangkan kabawa kana suasana atawa kana kaayaan anu aya dina jero carita. Anu kaopat nyaeta tutug. Nah, tutug nyaeta kamampuh dramaturgi. Naon nu dimaksud kamampuh dramaturgi? Nyaeta kamampuh ngeunaan teori-teori ngungkapkeun teater atau drama. Jadi hiji dalang kudu boga kamampuh merankeun teater atau drama. Satuluyna anu kaopat nyaeta banyol atau sabet. Di dieu dalang oge kudu boga kamampuh banyol atau sabet. Banyol nyaeta kaparigelan molahkeun wayang. Nah, jadi dalang teh kudu boga kamampuh atawa kaparigelan molahkeun wayang. Molahkeun teh mainkeun wayang nya. Saterusna anu kaopat kawiradia. Naon nu dimaksud kawiradia? Nyaeta kamampuh kakawen tokoh-tokoh wayang. Jadi dina wayang masuk aya kakawen tah. Jadi hiji dalang kudu boga kamampuh kakawen dina wayang. Anu katujuh nyaeta paramakawi. Naon nu disebut paramakawi? Nyaeta boga kamampuh ngawasa bahasa kawi. Kunaon dina tetekon padalangan kudu boga kamampuh bahasa kawi. Lantaran dina carita-carita wayang engke dina bagian-bagian wayang aya nu kudu dicaritakeun atau anu kudu diucapkeun ngagunakeun bahasa kawi gitu. Saterusna aya amardibasa. Amardibasa nyaeta maher ngagunakeun basa. Tah jadi dalang teh kudu sagala bisa salah sahijina nyaeta amardibasa. Kudu parigel atau lancar atau maher ngagunakeun rupa-rupa bahasa. Saterusna aya paramasastra. Paramasastra nyaeta kamampuh sastra. Hiji dalang bakal goreng atau bakal kurang nepikeun carita wayangna atau magelarkeun carita wayangna lamun kamampuh sastrana minim. Jadi dalang mah estuning seniman anu kudu sagala bisa salah sahijina nyaeta ngeunaan dunya sastra. Nyaeta disebut paramasastra. Saterusna aya ami carita. Ami carita teh nyaeta pangaweruh carita wayang. Nah, kumaha rek nepikeun carita wayang lamun hiji dalang teu boga pangaweruh ngeunaan carita wayang. Jadi ami carita mah jelas kudu pisan dipiboga ku hiji dalang. Anu pamungkas nyaeta
aya amarda walagu. Nah, nu disebut amarda walagu nyaeta weruh kana lagu. Nah, amarda walagu teh nyaeta weruh kana lagu. Jadi apa kana lagu? Kunaon kudu apa kana lagu lantaran dina sempalan-sempalan wayang, dina carita wayang atau mintonkeun wayang, aya sababaraha bagian anu dicaritakeunna kudu bari ngalagu gitu. Jadi aya bagian-bagian anu dilagukeun. Tah kitu tetekon padalangan. Jadi kalintang seueurna pisan anu kudu dikawasa ku hiji dalang. Jadi ku kituna dalang mah lain seniman sagawayah, hartina kudu sagala bisa, sagala parigel ngarah si pintonana teh henteu karasa hambar atawa karasa aya nu kurang. Saterusna urang langsung kana istilah-istilah dina pagelaran wayang. Anu kahiji aya murwa nyaeta suluk atawa siloka bubuka pagelaran anu dikawihkeun ku dalang dina ngawitan caritana. Murwa kaasup kana jenis puisi padalangan. Tah, jadi murwa mah nyaeta suluk atau siloka anu ayana dina bagian bubuka. Nah, cara nepikeun murwa nyaeta ku cara dikawihkeun ku dalang. Matak tadi, dalang teh kudu boga kamampuh amarda walagu nyaeta apa kana lagu lantaran dia dikawihkeun. Tah, dikawihkeun dina mimiti carita. Jadi murwa teh nyaeta kaasup kana jenis puisi padalangan. Tah tadi puisi kaasup kana sastra. Tadi oge yen dalang kudu ngawasa parama sastra nyaeta kamampu sastra gitu. Jadi aya patalina jeung istilah-istilah dina pagelaran wayang. Supaya saderek langkung paham nu kumaha contona murwa, urang kupingkeun sasarengan ieu aya conto murwa. Timbang ringgitan bubukaning wayang, kula kidalang kanda buwana ngancik deui pusaring bumi, pusaring bumi. Tah eta tadi anu parantos dikupingkeun teh nyaeta conto murwa. Ayeuna urang langsung anu kadua nyaeta aya nyandra. Nyandra nyaeta deskripsi adegan make basa prosa pakliran wayang. Nyandra dibagi dua, nyaeta janturan atau basa lancaran atau prosa jeung pocapan anu teu dibarengan ku gamelan pikeun nyaritakeun kajadian dina adegan. Tah, jadi nyandra teh mangrupa deskripsi adegan anu make bahasa prosa. Tapi prosa dina wangun atau dina jenis wayang, kelir wayang gitu nya, dina rupa wayang. Tah nyandra teh dibagi dua nyaeta janturan atau bahasa lancaran jeung pocapan atawa nu teu dibarengan ku gamelan. Jadi dina nyandra teh nyaritakeun kajadian dina adegan. Tah supaya saderek langkung paham oge nu kumaha conto nyandra, urang kupingkeun sasarengan ieu aya conto nyandra. Wilujeng ngadangukeun. Banglus lampahipun satengah king marga sopana. Marga jalan sopana asping ganting acala. Merbayak sabegal-begal dina danget aina anu dipingpin langsung ku Prabu Purbadenta. Maksad ngabegal warga-warga anu lumampah. Bade ngiring ningali sayembara nu diayakeun di nagara Trajutrisna kitu kaayaanana. Atuh, ya Purbadenta kalau mampah tindak gedangnya pun kadia pendrong lah dia. Tah, kumaha saderek? Saatos nguping conto nyandra, saderek mimiti pahamnya upama lalajo wayang, mana bagian-bagian dina wayang atau istilah-istilah dina pagelaran wayang teh urang geus mimiti nyaho. Salah sajina tadi aya murwa jeung nyandra. Urang teruskeun deui masih dina istilah-istilah dina pagelaran wayang. Anu saterusna nu katilu nyaeta kakawen. Naon ari kakawen? Nyaeta tina basa kawi anu asa kecapna tina titiron.
Nah, sok dipake mamanis atau pamantes dina ngadalang. Minangka basa pamidanganana. Contoh kakawen. Saur nira tandana panjang. Sinenggih sabda ia uninga. Saur nira tandana panjang sinenggih. Sabda uninga wis mamang. Ulun layu kaya teki kala bakti dening asih. Ya dening asih wong asih ora katara. Taya contoh rumpaka dina kakawen. Jadi kakawen teh asalna tina bahasa kawi nyaeta titiron. Kakawen mangrupa mamanis atau pamantes dina ngadalang. Biasana kakawen teh ayana dina bagian bubuka. Supados saderek langkung paham deui sapertos biasa jika tadi urang kupingkeun ieu aya contoh kakawen. Betet ijo kepodang ulese kuning abang madu dirakatun sandang lawe danget-dange ka dia mengsi ya gemeter lurik-lurik datana ginulungan kadia bocah ngangekeng kalung ngingesor waringin kurung. Tah, kumaha saderek perantos kagambar contoh kakawena. Mudah-mudahan engke upami nongton wayang tiasa ngabedakeun nya. Tos apal ayeuna mah oh ieu teh kakawen. Saterusna aya antawacana. Tah, tadi antawacana parantos dibahas nya. Antawacana teh nyaeta kamampuh ngarobah-robah sora. Jadi naon atuh antawacana di dieu teh nyaeta caturan wayang dina adegan. Antawacana sarua jeung dialog dina drama. Naon nu ngabedakeunna? Bedana dialog dina drama mah diucapkeun ku lobaan, ari antawacana mah dicaturkeun ku saurang. Tah, matak antawacana teh nyaeta kamampuh ngarobah-robah sora. Pikeun naon nyaeta pikeun dialog. Lantaran dina carita wayang mah kabeh tokoh diperankeunna ku hiji dalang. Otomatis dalang kudu bisa ngarobah-robah sora. Diluyukeun jeung tokohna oge karakterna. Tah sangkan saderek langkung paham deui nu kumaha contoh dialog dina wayang anu ngagunakeun istilah antawacana, urang dangukeun wae ieu aya contoh antawacana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Kakang Panji Narada coba kapayu linggih nasatata nasareng kaula Kakang Panji. Ladala adi. Aduh dedeh teuing adi guru ngahaturkeun sembah pangabaktos kahunyu panjenengan pangersa adi. Pun Kakang Panji Naradewa ngahaturkeun sembah katuran lawuh kahunyu paduka agung mugi agung cukup lumur jembar hampura anu ditendak kapun Kakang. Aduh geuningan aya pikeun saeun naon dina danget ayeuna ngahatur linggih kapun Kakang dina danget ieu adi guru. Kakang Panji ieu lah saperkara kaula teh sono Kang. Atuh dina kasono kaula baris ngangkil linggih Kakang saperkara dua perkara tilu perkara ngeunaan kajadian anu lumangsung di alam marcapada ieu Kang. Ai kitu ke heula anak King Indra yap kaharep diukna anak uwa Indra kaharep diukna Indra kaula nun kaula putra dalam Indra ngatur kesembah baktos kaujupan dengan pangersara Badewaji. Pucas tutih kidap ditampi dening tengah lorok kiwa lantangan simpen pungi atipun deing mastaka kaujup pangersara ma uwais nuhun kasep punten ka pengkeran ku uwa mangga rine pangersa.
Tah saderek tadinya istilah-istilah dina pagelaran wayang aya opat tingawitan murwa, nyandra, kakawen sareng antawacana, parantos disanggakeun oge contoh-contohna. Mudah-mudahan saderek paham, saderek tiasa ngabentenkeun mana kakawen, mana antawacana, mana nyandra, mana purwa gitunya. Nah, saderek oge mudah-mudahan paham anu dipedar ku sim kuring ti kawit dugi ka akhir. Jadi engke mah upama parang saderek nonton wayang tos tiasa kagambar, minimal aya gambaran oh iya bagian-bagian wayang, istilah-istilah wayang, ngaran-ngaran tokoh wayang, babona-babon naon jeung sajabana. Jadi saderek oge tiasa ngabedakeun jenis wayang naon, jenis pagelaran wayang naon anu ku urang ditonton. Sapatos kitu saderek, mudah-mudahan aya mangfaatna. Hatur nuhun parantos nongton dugi ka rengse, ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di-subscribe heula. Ulah hilap oge di-like sareng dibagikeun linkna ka rerencangan. Atanapi upami aya patarosan, atanapi aya hal-hal anu bade didiskusikeun mangga tiasa komen langsung dihandap. Hatur nuhun saderek, ieu aya daftar pustakana. Pamungkas ti sim kuring hayu bagikeun saloba-lobana sabab urang ulah pernah bosen babagi ilmu pangaweruh. Nada dihapunten bilih seueur kalepatan, pamungkas ti sim kuring sampurasun.